Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan pakeman basa. Barudak sateu acana aya nu atos terang naon pakeman basa teh? Mikawanoh pakeman basa. Pakeman basa dina bahasa Indonesia disebutna ungkapan kata atawa idiom. Mangrupa ungkara basa anu kekecapanana geus matok, puguh entep seureusna, sarta miboga harti anu beda jeung harti kecap asalna. Anu kaasup kana pakeman basa diantarana paribasa, babasan, cacandran, uga, caturangga, sareng rakitan lantip. Tah, ayeuna urang pedar hiji-hiji sangkan leuwih jentre. Paribasa. Paribasa nyaeta ungkara basa anu ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Eusi paribasa bisa mangrupa pangjurung laku alus atawa bisa oge panyaram lampah nu salah. Contona adat kakurung ku iga, hartina tabeat mah hese dirobahna. Adean ku kuda beureum, hartina reueus kana barang meunang nginjem. Kaciwit kulit kabawa daging, hartina kababawa goreng ku kalakuan dulur anu teu hade. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, hartina upama dileukeunan sagala anu hese oge bakal bisa. Anu salajengna aya babasan. Babasan nyaeta kecap atawa gundukan kecap anu ngandung harti injeman atawa kiasan. Contona gede hulu, hartina sombong. Buntut kasiran, hartina koret atawa pedit. Hampang birit, hartina babari dititah. Amis budi, hartina someah. Anu katilu aya cacandran, nyaeta pakeman basa anu eusina mangrupa pasipatan tempat atawa nerangkeun kaayaan hiji daerah. Conto, Bandung heurin ku tangtung, hartina Bandung gegek padumukna. Sumedang ngarang-ngerangan, hartina Sumedang kungsi dipingpin ku lain turunan Sumedang. Cianjur katalanjuran, hartina Cianjur ngan saukur kaliwatan. Salajengna aya uga. Uga nyaeta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan nagara anu diucapkeun ku karuhun baheula samemeh kajadian. Conto, Sunda Nanjung munu pundung ka Cikapundung geus balik deui. Hartina urang Sunda bakal nanjung mun kapribadian urang Sunda geus balik deui ka dirina. Salajengna aya caturangga. Nyaeta pakeman basa pikeun mikanyaho hade gorengna watek kuda. Conto, Wisnu Murti, hartina watek kuda anu hade lantaran mawa bagja kanu boga. Cirina sakabeh bulu kuda hideung meles. Sumur Bandung, hartina watek kuda anu hade matak loba rejeki. Cirina kukulinciran dina tarang kuda. Aya oge sekar panggung, hartina watek kuda anu hade matak loba rejeki kanu ngingu. Cirina bulu suku kuda tihandap nepi ka tuurna opatanana warna bodas. Anu terakhir aya rakitan lantip. Nyaeta pakeman basa anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan atawa tartib. Conto, Nyai panggedeankeun kompor. Hartina anu digedean teh seuneuna lain komporna. Anu kadua,
seungit nu ngagoreng bawang. Hartina seungit bawang nu keur digoreng. Tah, kumaha barudak? Gening pakeman basa atawa idiom dina basa Sunda teh rea pisan macemna. Aya genep macem anu dijelaskeun dina pedaran ayeuna. Pakeman basa teh aya dina kahirupan urang sadidinten. Salah sahiji anu kawentar nyaeta paribasa jeung babasan. Mung sakitu pedaran ngeunaan pakeman basa atawa idiom basa dina bahasa Sunda. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang tiasa terang sareng apal kana naon wae jenis-jenis tina idiom basa nu aya dina bahasa Sunda. Salian ti paribasa sareng babasan, aya oge gening anu disebat uga sareng caturangga. Sangkan hidup leuwih ngartos, cobi kerjakeun soal latihan anu aya di layar. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.